Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam madamati saroya wal baroya walikafatil insi wal jan wa ja'alana fi hadhihi lailatil mubarakah mi walimati maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala sabilil iman nashhaduhu wa nahmaduhu ala rasulil mustafa dawil huda wa tibyan wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqih sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladzina salaku li hadratil irfan wa ba'du. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Qala Allahu ta'ala wa biqaulihi yahtadil muhtaduna wa yattaqil muttaqun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu nah ngajar dog beda Ari Arjuna nu maca Quran mah kang telaku kana Allah acah ya bapak-bapak ulah hulang-hulang bae kang bisi kasurupan didoakeun ku kuring muga-muga bapak-bapak nu ngajawab Allah usahana sing dilancarkeun amin rezekina sing dijembarkeun ibu-ibu ge sarwa didoakeun nu ngajawab Allah muga-muga salakina sing balalager tapi lamun hulang-hulang teu ngajawab Allah didoakeun muga-muga salakina sing karawin deui. Kompak ayeuna mah balikane barang-barang sing kompak siap siap ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allah tak kieu Kang akibatnya jika gagal fokus teh. Mohon maaf lahir dan batin ayahanda bunda, bukannya jelek jawab Allah ma, lain goreng ngajawab Allah alus si alus ma, cuma nu leuwih tepat nu leuwih mantap malah akur jeung pangandika Rasul dulur. Sholawat mah dijawab deui ku sholawat, dijawab ku eta ku tengenaheun anjir. Coba bareng-bareng kieu Pak Bu sallallahu alaihi yo ibu geus dalahar apancan. Oh lapar tah henteu. Lah untung aing mah dahar heula tadi. Hampura Pak segmen belah dia memang Arjuna lain rek ngajak lalagaan Pak. Tapi ye al fakir rek ngumajaka sadayana nu hadir di ieu patempatan, mari hadirkan Rasulullah di mata kita, hadirkan Rasulullah di hati kita, sangkan sadayana mampu khusyuk ketika baca sholawat kakangjeng. Moga-moga ku barokah sholawat nu dibacakeun berjamaah anu kahiji naon rupa hajat jeung maksud urang sing dikabul ku Allah, amin. Anu kadua barokah sholawat nu dibacakeun berjamaah, muga-muga jaga di yaumil jaza urang sadayana sing meunangkeun syafaatul uzma daripada baginda Nabi Yuna Muhammad. Maka ayo balikan di barang-barang sing kompak, sing khusus, sing fokus, kaluarkeun suarana demi kacintaan urang ka paduka Nabi. Siap? Siap. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Urang baca sholawat syifa berjamaah, urang baca sholawat obat anu malah mandar sehingga jadikan asbabiah kesehatan lahir batin pikeun urang sadayana jang bakal ibadah ka Gusti Allah, amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yuk bareng-bareng sadayana Allahumma Allah Allah ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa Allah Allah abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala
alihi wa sahbihi. Sabalikan deui sing kompak. Allahumma sholli ala Allah Muhammadin wa dawaiha wa Allah abadan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya ngomong-ngomong siap ngadengekeun ceramah namung satengah jam siap. Sajam 2 jam 3 jam nepi ka subuh nya da aing teh wayang golek meureunannya. Tapi alhamdulillah terus terang sepuh dina ieu kesempatan jisim kuring ngaraoskeun bingahan nu kagiri-giri bingahan nu amar watasuta gunung Himalaya ageng-agengan manah kaula dina peuting ayeuna anu ngajadikeun kabunga pikeun kaula ninggali antusiasna urang dieu kana pangajian sangat luar biasa. Alhamdulillah bahwa ningku luar biasa serentak kompak kabeh ngajawab ketika saya lontarkan satu pertanyaan tanpa musyawarah. Ternyata orang dia mah sanggup ngadengekeun pangajian ti kula mulai jam sakieu nepikeun ka subuh. Alhamdulillah. Emang serius siap nepi ka subuh? Siap nepi ka subuh? Siap. Mangga bapak jeung ibu di dieu darariuk nepi ka subuh. Banyak orang marek balik atuh. Doakeun we ya kulana sing cager. Amin ya Allah ya Robbal. Namung ti payun anu ku jisim kuring dipihormat kersana al mukarram al alim al alamah adaiyan ilallah sebagai mudirul ma'had pondok pesantren al istiqlaliyah alladzi lam yudkar ismuhu ta'ziman wa takriman lah. Oge para kiai, para ajengan, asatidah khususna nu hadir di patempatan anu sami ku jisim kuring dipihormat dipika sepuh tur ditedak doana anu malah mandar dulur urang doakeun eulanan kurang sadayana. Para kiai ajengan asatidah khususna nu hadir di patempatan ya Rob muga-muga maranehanana ku Allah sing diparanjangkeun umurna. Amin. Sing dicager-bagerkeun dohir batina digampilkeun milik sinarang rizkina dibarokahkeun ku Allah ilmuna soleh-solehah para putra sinarang putrina husnul khotimah dina nalika wafatna ya Robbal. Oge teu kakantun aparatur pemerintahan tikawit bawahan nepikeun ka atasan anu kukula dipika hormat Bapak RT kalih Bapak RW na Bapak Kades saumpamina aya para tokoh masyarakat, para tokoh terkemuka, wabil khusus segenap jajaran para panitia PHBI peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya kagumi. Muga-muga ku Allah sing ditambih-tambih kamuliaanana. Amin. Tekakantun ibu kali bapak sadayana anu hempak merbayak sadi ieu patempatan kalayan sadayana ridho lillahi ta'ala ngalengkahkeun dua sampeana ngepatkeun dua pandanganna hadir di ieu majelisna Allah. Tujuan tiada lain dan tiada bukan bapak ibu ye kula yakin ibu jeung bapak hadir ka ieu patempatan tangtos kabeh pada boga tujuan anu mulia. Bener tah henteu Bu? Bener kitu Pak?
maaf tingali heula ka hareup urang lempengkeun heula iktikad nama sabab teu saeutik jelema berbondong-bondong datang ka pangajian ditanya ngajawab nama arek ngaji ditaros ngawalerna bade ngaos tapi fakta jeung kanyataanana ala kadar ngedalkeun panasaran doangan tibang hayang nyaho nu mana si Arjuna muda teh Ari Sugante Arjuna teh jangkung badag air rukutuk teh sagede leunca kendai nyabunya leutik oge nu penting mah hirup bener teu leutik oge ari dicocok bae mah ngagedean betul betul tuh tingali ka hareup hiji urang ka dieu teh dulur sejaha yang menangkeun ridho ti Gusti menang rahmati Gusti malah mandar hayang menangkeun magfirah ti Gusti ngalangkungan syariat tolabul il mudah-mudahan salengkah saparipola sabobot saigal sapihanean hiji sing jadi kiparat kana dosa perdosaan urang sadayana amin anu kadua dulur langkah pengorbanan perjuangan urang sadayana Bapak Ibu nu samodel kieu ye moga-moga diri urang keluarga urang lingkungan masyarakat urang beh dituna bangsa negara Indonesia anu tercinta ieu salalawasna mudah-mudahan masing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal terakhir moga-moga naon rupa anu geus dikorbankeun ku urang sadayana dimulai harta tanaga pikiranana demi nyukseskeun ieu acara ya Rob jangankan di akhirat di dunia kene mudah-mudahan ku Allah sing buru-buru dibales kalayan balesan anu manglipat-lipat ganda amin amin ya robbal ibu bapak jamaah anu dimulyakeun ku Allah urang dorog-dogkeun wae ngaji napa anu kahiji ye kondisi tenggorokan jisim kuring nuju kayan radang garis miring serako saeutik jadi kula oge ceramahna moal kuat lila-lila arek singkat padat melekat dan nu penting urang mah balik mawa ilmu nu manfaat tu can naon geus kana lebokeun pikiranna teh aing moal diparatkeun nepi ka jam 12 peuting Pak sabab Arjuna nyaho aturan barina oge moal kuat nepi ka jam 12 peuting cek santri jam 12 peuting geus dikinayahan dina jam dingding tu tingali tuh jam 12 mah jarum panjang jeung jarum pondok keur patumpuk-tumpuk nah matak jelema ge meujeuhna istirahat satengunah naon atuh deui ibu bapak jamaah anu dimulyakeun ku Allah ini acara dalam rangka peringatan maulid Nabi besar Muhammad tuh tingali ka hareup ieu menit anu pacewit-cewit poe anu patele-tele minggu anu patunggu-tunggu bulan anu paantai-antai tahun anu pauntun-untun Lengit menit datang jam, lengit jam datang poe, lengit poe datang minggu, lengit minggu datang bulan, lengit bulan datang tahun. Teka rasa Pak, dari tahun ke tahun urang sadayana ku Gusti Allah masih keneh dipercaya dititipan umur sampai saat ini urang ternyata bisa nincak di bulan Rabiul Awal. Lamun cek bahasa orang Cilongok mah geus asup di bulan Mulud bari urang keur ngagelar acara peringatan Maulid Nabi. Alhamdulillah. Memang ia peringatan Maulid Nabi digelar lain di dia doangan. Abdi tadi ngobrol jeung pangersa Abah majarkeun teh cenah adoa di dia teh memang luar biasa antusias kana Maulid Nabi. Di sikudu dibejakeun mah cenah ieu Maulid Nabi ronde kaopat. Bener tah henteu? Bener tah henteu? Luar biasa istimewa da urang teh ye pangna daek kikieuan teu aya sanes hayang meunangkeun syafaat ti Kangjeng Nabi Yuna Muhammad. Cuma aneh bin ajaib Kang Maulid Nabi estafet diayakeun diramekeun kompak komo ibu-ibu mah ibu-ibu paling kompak Maulid Nabi manehna mah atuh masak atuh udunan hayang pagede-gede kuat maksa kasalakina bejana eta oge. Tapi aneh sok aya paribasa seperti kieu
padudan udud padudan aduh cemimin aya oh sorry min lain mimin iya mimin itu Amerika hampura atunya ganti ngaran bisi kasinggung kokom lak ngaran kokom aya eti nunung anah maimunah moe maneh keheula aing mah tugas sagala aya nya geus urang ngaran zaman baheula we ngaran zaman kerajaan dulu zaman Majapahit zaman Raja Majapahit aya ngaran awewe teh mimitina Dewi di Cilongok aya ngaran Dewi Sinta Santi Maisaroh Moesirah sagala aya aing mah aing tahun di ngaranan piomongan aing mah habis saya nu kasinggung ya hampuranya cemimin tadi nu pangheulana di absen didoakeun ku Arjuna mudah-mudahan cemimin sing panjang umur amin ila yaumil kiamah amin kiamat jelema paraeh kabeh cemimin celengak celengok di Cilongok sorang cemimin sing berkah dunia akhiratna amin ya robbal tong di ngaranan ameh aman dengekeun si aman-aman bae dia ame tertib atau ame tepi banguseun dengekeun padudan udud padudan aduh ibu orang Cilongok anu balalager aing mah unu nyawer di dieu mah sok anu nyawer di dieu aya encan berencan maksakeun aing sarako ge atuh hari kitu mah jawab panas aing mah di dieu mah aduh aya we kesangan teu eureun aing meni alabatan kuli macul di dieu mah aduh padudan udud padudan aduh ibu orang Cilongok anu balalager naik taksi kehujanan muludan rajin muludan aduh ibu orang Cilongok anu balalager kasalaki mah tetep ngalawan histeris emang di dia aya nu sok ngalawan kasalakina aya saeutik loba tiungna nu warna kumaha si curhat hidung cenah bu astagfirullahaladzim Kang terus terang saya ceramah di Sukabumi nanya ibu-ibu ngeunah Kang ngajawabna bu kah genah di dia mah lain bu astagfirullahaladzim beungeutna doang garelis beheungna mah hareuras kabeh amit-amit haram jadah doang aing mah gila untung pamajikan aing lain orang dieu amit-amit teh ibu pan ieu mah nu ceramahna orang Pasundan coba tuh kah ngeunah bu ibu aya ibu araraya buaya ibu-ibu nu kompak maulid kula hayang nanya jawab sing jujur ibu sok seuri tara ka salaki sok ustad mun salaki bogaeun duit giliran salaki tegablegeun duitna boro-boro hayang seuri monyong alabatan aseupan komo salaki nete semplek nincak semplak usaha kaditu kadieu hararese budak beki mewek anu nagih rabeng bang emok darah rata ya aing curiga aing di dieu
curiga aing dicelongok ya pi omongan ya emang di aya nu sok nginjem duit ka Bang Emok aya di dia nu sok nginjem duit ka Bang Emok aya ngaku we naon salahna nginjem duit ka Bang Emok bener teu Kang paperining dulur teu daekeun nulungan komo tatangga mah hare-hare bener teh henteu atuh beda jeung urang kerjaya beda jeung urang keur loba duit boro-boro dulur tatangga ge ngaku dulur betul giliran urang kare repot nete semplek nincak semplak loba pangabutuh boro-boro tatangga dulur oge teu ngaku betul untuk ada Bang Emok betul hidup Bang Emok goblok bener ini parah ini Bu Pak iya diam-diam bae pugu dia sarwana haram jadah doang seolah-olah awewe nu salah pugu dia ngijinan ka pamajikanana betul Bu kena tena naon dia barokah maulid kukula didoakeun mudah-mudahan anu hadir maulid hek barokah hutang ka Bang Emok didoakeun balik muludan sing laloba duit amin wih loba ning nasabahna ngandengekeun Bu lamun teh mah balik ti dia ku Allah diirodah boga duit atau isukan pageto tiba-tiba Allah memberikan rezeki min haitsu la yahtasib wayahna eta hutang ka Bang Emok bayaran karunya da batur oge usaha lain nyumput bae dia mah repeh can rapi aing ngomong dengekeun heula bayar lunasan tong nginjem deui titik sagede kalapa lain sia Bu Pak anu cek Allah haram dina Al-Quran malah asup kana kategori ribawi diantarana transaksi riba nu dilakukeun ku Bang Emok jeung reng-renganana Pak cek Allah wala taqulur riba omat dulur ulah wani-wani ngahakan barang riba cek barudak santri di dinya ngandung harap la teh la nahi keluar qaidah usul fikih al aslu bin nahyi litahrim nyimpulkeun bahwa yen dina eta ayat dulur rek transaksi riba rek Bang Emokna rek koshipana rek bangke atau bang kelilingna eta hukumna haram jeung Desili harewas maruk teu kadenge meureun ku aing majarkeun teh ari butuh sia woi hukum teu bisa dikelah ku pangabutuh sekali haram tetap Pak Bu maaf naon untungna urang nginjem duit ka Bang Emok mak Pak naon untung nangijinan nginjem duit ka Bang Emok eta ka pamajikan ieu ceramah teu kudu make dalil Quran teu kudu make hadis Nabi teu kudu make ijma komo nepi ka kias cek tauhid urang make dalil akli we urang make logika we cek bahasa Cilongok mah Arjuna nanya ka orang Cilongok jawab sing jujur orang Cilongok lamun urang nginjem duit ka Bang Emok gedena 1 juta rupiah ku Bang Emok dibikeun 1 juta apa dikurangan panyahoan bener tuluy giliran urang mayar ka Bang Emok kudu lempeng 1 juta apa kudu dilewihan lamun nginjem dikurangan eta lamun mayar dilewihan eta lamun nginjem eta lamun mayar lamun nginjem eta lamun mayar kabeh ngomong lamun nginjem de eta lamun mayar de mohon maaf Pak sengaja saya ulang-ulang sugan we ku ayana dibolak-balik mah tembus kana jantung parap kanak ati sanubari ku Allah dibuka mata hati diberi taufik jeung hidayah amin ya Allah ya Rabbal saya tanya sekali lagi jawab nginjem dari mana dikurangan mayar kudu ngalewihan
kalau memang prosedurnya Bang Emok teh model gitu dulur, datang nak Bang Emok ka dieu teh nulungan apa nyekek, nulungan apa nyekek, nulungan apa nyekek, nguntungkeun apa ngarugikeun. Dulur Arjuna orang Cilongok, ternyata datang Bang Emok ke Cilongok teh lain nulungan, bukti namanya nyekek, lain nguntungkeun, fakta nama ngarugikeun. Atuh lamun datang di Bang Emok ke Cilongok, mending kene diantep apa diusir? Antep kenapa usir? Antep kenapa usir? Cilongok siap usir, Bang Emok siap, siap usir, rentenir siap, takbir. Lah ibu-ibu na Allah siapa pagi ku aing anjir los abang ukul anjir. Ya bu ampurannya bu, da kumaha atuh katerangan kudu ditepikeun bener teh. Iya Arjuna ceramahna beres kajeun, kajeun, moal ngambak moal ngadat, moal pondong, moal mere berkat. Cilaka aing mah jadi. Oh kena eta di berkatan ge Kang. Da urang mah aing mah di aya bahasa kekerot segala. Aduh. Aing bakul kararoh songjang naon aya tulisan bakul amal teu ngarti aing mah eta. Teruskeun ya teh. Lanjut. Ampura pangersa Akang, ieu kula kunaon make bebeja heula. Saya pernah ceramah Pak di satu daerah di Kabupaten Cianjur, tapi mau dibejakeun ngaran kampungna Majabi saya dulu nah di dieu. Jadi begini ceritanya Pak. Simkuring diundang kadinya nepi ka lokasi. Pas begitu turun tina mobil panyana geus nepi, ternyata disampakeun motor, naik ojek Pak. Kula naik ojek ngong motor maju, parkir motor nepi ka lokasi. Pas begitu turun sugan teh nepi ari heg teh disampakeun di sapatu bot. Lacek santri ieu bahasa kinayah oge sarua saking ku pelosok-pelosokna eta daerah Pak. Saking ku jolok-jolokna eta daerah nepi ka lokasi, kula langsung ngariung jeung kasepuhan pok ngomong ajenganana, maaf pang nepikeun di masyarakat di dieu ketika ceramah urusan riba terutama nu aya kaitan jeung Bang Emok. Kula langsung olohok mata simeuteun Pak. Ngarti teh eta? Olohok mata simeuteun. Ampura ibu teu bisa dibahasa Indonesiakeun eta mah. Serius coba sok. Olohok molotot. Melotot ya. Mata las bahasa Indonesia sama mata. Simet belalang. Piraku Arjuna mendengar request dari kiai langsung melotot mata belalang. Oh teu bisa. Saya kaget Pak. Cek ajengan bahas di dia Bang Emok. Cek kula Abah lamun kula ngabahas Bang Emok asaku teu kaharti ieu lembur sakieu pelosok. Nah aya Bang Emok ka kampung model kieu. Kumaha eta ajengan anak ngajawabna? Kudu dibejakeun rahasiana. Bisi hayang apal. Bang Emok di kampung Abah di dieu geus jadi virus masyarakat. Bahkan gara-gara Bang Emok jelema nu tadina maju usahana ngadak-ngadak monoton. Gara-gara Bang Emok nu tadina jelema loba babandana ngadak-ngadak di sitaan. Gara-gara Bang Emok mulai teu nyaman cicing di kampungna sorangan. Gara-gara Bang Emok mulai teu nyaman yeuh mulai pake trok jeung tatangga. Gara-gara Bang Emok terjadi perselingkuhan rumah tangga. Bahkan gara-gara Bang Emok terjadi perceraian rumah tangga. Naudzubillah heben. Waduh cekula atuh bagus kronis eta mah. Kula teu wani nerangkeun ge bisi loba nu kasinggung. Kumaha eta Abah ngomongna masyaallah bijaksanana guru mah model kitu ngajawabna ge. Wayahna kudu ditepikeun lamun ieu kaula nu nepikeun ka masyarakat bisi pajarkeun kaula fanatik, bisi pajarkeun kaula usil, bisi pajarkeun kaula ngusik kana hirup batur. Kaula mambu nganyeri umat, wayahna cenah ku Arjuna kudu ditepikeun, da Arjuna masa kumagalak ge engke balik ieu ka imah. Ceuk aing heueuh oge nya euy.
Singkat cerita, saya dipanggil oleh Master of Ceremony, Pak. Saya naik panggung, saya ceramah, ternyata jamaah ngerebu. Wah, percis kieu ngan mayoritas ibu-ibu nu hadir eta, Pak. Masya Allah, saya kupas tuntas terkait riba nu aya kaitan jeung Bang Emok. Masya Allah, 2,5 jam ku aing dibongkar eta. Setelah saya bahas apa yang terjadi, Pak, ternyata alhamdulillah ibu-ibuna barali kabeh. Nya 8 orang eta mun teu salah, Pak. Eta ge makolot doangan. Beureun geus teu dipercaya ku germo Bang Emokna beureun. Amata kukula lamun geus dibahas model kieu, geus bebeja model kieu, engke tiba-tiba keur kula dibahas teh ibu-ibu aya nu nangtung, alasan capek teh, cangkeul teh, tunduh teh, aduh rek kacai heula teh, alasan budak teh, nu pugu mah eta nasabah Bang Emok kapanasan. Eta ku aing tadi telek-telek heula ya belah dieu, oh katempo. Yo belah ditu nu teu katempo mah euy. Di ditu mah ngeunah amat deuleu aing na kamera kieu. Dadah. Teh itu nempona ka ditu. Ya kula hayang nginum heula kajen. Banyak 3 pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Piduana ti sadayana ibu bapak, masya Allah, ieu jamaah. Doakeun ku sadayana rehna insyaallah ieu kula rek ngalaksanakeun nginum, mudah-mudahan sing salamet. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada kesempatan malam hari ini Ciherang aya Cikopi. Astagfirullahaladzim. Wah teu sopan bener ka Ustad teh. Ibu saring atuh bahasa teh ka Ustad mah sing lemes ulah susu ngomong teh nenen. Maaf ibu, ini bukan bahasa vulgar, bahasa lemas, bahasa halus ih. Saya tanya ibu, mohon maaf jawab, ibu lamun nyusuan budak bahasa lemesna kumaha? Nenen. Jadi lamun aya kiai, ajengan, abah, ustad, guru datang ka imah, peperining urang mere susu gunung sugema teu bisa, bahasa-bahasa sing geunahun. Ajengan pada nginum teh manis, pada cai kopi, pada nenen. Ampura Pak, diinum heula. Aduh, Kang, punten wilujeng nenen. Ya Allah, bismillah. Ampura sepudak ngaji serius ting masuk tunduh, bener teh Pak? Nenen. Aduh, ya kameramen asa-asa aing. Wilujeng nenen kameramen. Mantap. Geus aing ningali ieu lucu. Tingali ari tutupna ieu mah warnana herang, ieu oge sarua herang. Nah ai palebah nenen buleut koneng tengahna beureum. Aduh. Nges semua. Lain bisaan eta nu mawa ieu. Pinter amat. Oh ieu mah nenen koneng tengahna beureum. Tutup gelas aing maksud teh. Pikiranna ting ka mana amit-amit ngaji kembali ke lab. Nepi ka mana tadi ngajina? Nepi ka mana? Abtu nenen mah eta mah iklan. Nepi ka mana euy? Henteu nyaho. Nepi ka teu nyaho. Aing mah seserian doang orang diem. Nepi ka mana tadi ngajina? Riba Bang Emok. Inget kene eta ka Bang Emok. Ya Allah, emang di dieu moal naon ngebahas Bang Emok? Padahal kukula tadi teh ngahaja dikakalerkeun, dikakidulkeun, dikakulonkeun, dikawetankeun ngawangkong teh Pak ameh poho. Baru inget, emang moal aya nu kasinggung? Serius. Aslina moal aya nu pundung moal. Serius. Oke. Ngan daripada Arjuna ngabaklak sorangan, mending keneh urang baca we kateranganana babarengan yuk. Urang baca bareng-bareng yuk. Urang baca bareng-bareng yuk. Sok tuturkeun kula ya bismillahirrahmanirrahim.
anu teu maca nasabah Bang Emok aing nyaho sia. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkeun ti sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahara ar-riba fi qaryatin faqad ahallu li anfusihim adzaballah hartina saur Nabi idza dhahara bila mana terang-terangan naon euy ar-riba transaksi Bang Emok di mana euy fi qaryatin di kampung Cilongok faqad ahallu maka nyata eta orang Cilongok sarua jeung mancing li anfusihim pikeun diri pribadina kana naon euy azaballahi kana siksaan Allah kana siksaan Allah kana siksaan mohon maaf lahir dan batin Pak. Ieu katerangan menika cida eces turjentrena dibaca bareng-bareng soheh eta hadisna Pak. Dan mungkin ini akan mampu menjawab salah satu pertanyaan ketika dilontarkan, kenapa bencana semakin bertubi-tubi Pak diturunkan ku Allah di dunia, khususnya di Indonesia. Gempa bumi can anggeus disusul ku banjir bandang can anggeus susul deui ku longsor, kecelakaan maut di mana-mana. Nu cilaka can calager ari siriwik teh datang ti Indramayu aliran sesat anu dipimpin ku si Tangkurak Gumilang. Nepi kade informasina nepi aya di anak buahna aya. Ya padu bae tunyak-tunjuk ka batur pugu manehna eta. Geus teu kudu ngabahas si Panji Gumilang, jero teuing lieur teuing ngomong ke nu kitu mah. Saya akan ingatkan suga nepi eta ge informasina ka dieu. Ibu bapak beberapa bulan ke belakang 5,8 magnitudo kedalaman 10 km ternyata memporak-porandakan bahkan membinasakan bumi pertiwi Nusantara wilayah Kabupaten Cianjur anu titikna di Pacet, Cugenang dan sekitarnya. Nepi ka dieu berita gempa Cianjur nepi kada informasina nepi aya orang dia perwakilan anu ngalongok ka Cianjur aya. Oh hebat kararoneng ieu meureun nya. Naon ieu nu koneng teh? Koreng. Oke, saya tanya mohon maaf lahir batin. Ibu bapak ketika gempa Cianjur nepi teu goyanganna ka Cilongok? Nepi apa henteu? Anu nyebut nepi anu henteu teu karasa tapi goyangannya ada. Serius ini Cilongok loh, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ketika gempa Cianjur goyanganna tapi ka dia nepi. Serius leutik apa gede? Jagas kumadara ria wae eta mah ngajawabna dah. Aing nanya serius teh oco. Kabina-bina teuing nyari orang Cilongok aing teh. Apapun jawaban ibu dan bapak, rek nyebut gede, rek nyebut leutika, akan saya simpulkan pasti ka Cilongok mah karasana dina nepina ge bakal leutik. Da gede nama di ditu bener tante. Leres teu. Pak, gara-gara gempa Cianjur banyak orang tua kehilangan anaknya, anak kehilangan orang tuanya, istri kehilangan suaminya, begitu pula sebaliknya. Kiai loba nu jadi korban, santri luka-luka, bahkan loba santri anu wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi.
Ibu bapak sugan nepi ka Cilongok ada slogan Cianjur kota santri. Ngadenge teu? Cianjur kota santri. Betul. Bahkan baheula Pak, di Cianjur di Jalan Abdullah bin Nuh aya tulisan di luhurna Cianjur gerbang marhamah. Saking ku religiusna daerah Cianjur Pak. Lah Arjuna nyanyahuanan. Saya kelahiran Cianjur asli Pak. Kula asli orang Cianjur. Kena teu nanyakeun oge. Cianjur kota santri. Kenapa Cianjur disebut kota santri? Sabab di Cianjur aya sosok ulama na para ulama, kiai na para kiai, ajengan na para ajengan, ustad na para ustad. Siapa? Yakni Al-Hadratus Syekh Al-Maghfurlah Mama Syatibi Al-Gunturi anu sok disebut Mama Gentur Pak. Sosok ulama besar ti Gentur keluarlah pesantren Warudoyong, ti Gentur keluarlah pesantren Ciberem, ti Gentur keluarlah pesantren Gasol. Banyak pondok pesantren di Cianjur, wasilah diantarana aya ulama besar eta Pak. Bisi hayang apal bapak jeung ibu di mana titik pondok pesantren panglobana di Cianjur, diantarana anu kakeunaan ku gempa kamari Pak. Ratusan pondok pesantren hancur. Pondok pesantren Gasol kasohor jago bilagohna nepikeun ka ngaluarkeun pondok pesantren Marti ribuan ulama jebolan ti Gasol hancur. Pondok pesantren Riyadul Alpia kasohor balagohna kasohor parabotna hancur. Banyak pesantren-pesantren lainnya hancur Pak gara-gara gempa. Artinya apa? Ieu mah urang ngomong pada urangna bae Pak. Urang ngobrol pada urangna secara majazi we ieu mah. Pada urang. Kahayang. Ieu mah kahayang Pak. Kahayang ieu mah. Allah nurunkeun musibah teh. Ci atuh kiai mah tong cenah jadi korban. Sepakat teu Pak? Gusti nurunkeun musibah, ci atuh santri mah tong cenah jadi korban. Betul. Ciatu Gusti si teh bapak-bapak ieu teh tukang berjamaah nya ge lain kiai. Si bapak ieu mah tukang ngamakmurkeun masjid, tong cenah jadi korban ya Allah. Kahayang mah kitu, sepakat? Ya Allah si ieu mah jelema berehan, nya ge lain kiai teh santri-santri acan tapi jelema ieu berehan. Di kampung lamun aya siar si eta sok panggedena wae atuh Gusti rek ngelungsurkeun musibah atuh si mah tong cenah jadi korban. Kahayang mah kitu, sepakat? Ya Allah ieu teh ibu-ibu istri solehah nya ge lain ustadah tara ngalawan ka salakina bager someah ramah jeung tamah tara khianat ka salaki tong cenah jadi korban ibu-ibu bager mah. Sepakat teh Bu? Tah Gusti cenah jadi korban mah si ieu tukang judi slot. Si ieu tah Gusti tukang ngomongkeun batur. Si ieu tah Gusti tukang tuturubun ka Bang Emok. Bener teu? Sepakat nu kitu nu kudu disiksa teh sepakat? Si ieu tah Gusti tukang nolong tonggong ka Gusti. Sepakat teh? Tapi bagi Allah buktina teu bisa kitu Pak. Cianjur hancur pasantren seueur Pak. Makana rek teu kesel kumaha ketika aya jelema dipapagahan ku kiai, dielingan ku ajengan, dinasehatan ku waliullah, dinasehatan ku jelema soleh. Kang, tong kitu atuh paneta teh dilarang ku Allah. Ulah kitu atuh Kang, paneta teh diharamkeun ku Allah. Ece ulah kitu atuh bisi dilanat ku Allah, bisi diadab ku Allah, bisi disiksa ku Allah, bisi diturunkeun di dunia keneh ku Allah. Kumaha ngajawabna? Lah kiai masing-masing we atuh hirup mah. Sok aya nu ngomong kitu, sok aya. Sok aya nu ngomong kitu, sok aya. Lain aya loba bener. Masing-masing we atuh kiai hirup mah. Aing nu masang judi slot ku naon kiai nu liarna. Aing nu mabok kunaon kiai nu stresna, aing nu ngomongkeun batur kunaon kiai nu jeblena, aing nu nginjem duit ka Bang Emok leheung kiai ngilu mayar deui ngilu fanatik. Masing-masing we atuh kiai hirup mah ulah sok ngatur hirup batur. Aing kiai-kiai sok aya nu ngomong kitu, sok aya. Sok aya nu ngomong kitu, sok aya. Loba. Engke mah jawab Kang nu ngomong kitu teh. Kumaha ngajawabna? Ah kieu. Hei, dengekeun ku dia haram jadah, make haram jadah.
memang sia nu judina, sia nu mabokna, sia nu ngomongkeun baturna, sia nu nulang tonggong ka Allahna, sia nu nginjem duit ka Bang Emokna, sia nu ngarentenkeunana, tapi dengekeun ku dia tolol, make tolol nu kadua mah. Dengekeun ku dia tolol, lamun Allah geus bendu, Allah ngalungsurkeun azab jeung musibah, lain dia wongkul jangkar kehet anu bakal ngarasakeun penderitaanana, tapi kabeh bakal ngarasakeun penderitaanana. Betul. Jadi marolotot ka aing kieu itu ya. Pokoknya tadi kena beres bios. Kajeun galak moal naon moal masing-masing kiai lain masing-masing Kang. Akang keur ngopi di teras imah tiba-tiba cetut teh kana bujur, aduh dicokot ku akang teh aya sireum koneng Kang. Eta sireum koneng ku akang dipaehan sabab nyongcong kana bujur tuluy akang luak lieu ka juru, ternyata di juru teh aya sarangna. Kira-kira eta sarang sireum koneng ku akang diantep apa disikat? Diantep apa disikat? Diantep apa disikat? Disikat, dibelem, dibakar, dibanjur. Betul. Artinya apa? Boleh jadi satu orang anu mabokna, boleh jadi saurang nu ngomongkeun baturna, boleh jadi saurang anu nginjem duit ka Bang Emokna, saurang nu nulang tonggong ka Allahna, saurang nu teu salatna. Tapi dengekeun, lamun Allah geus bendu, lain manehna ungkul anu bakal disiksa ku Allah, kabeh bakal jadi kena getahnya. Naudzubillahi min tak sok making kiai making ih tolol jelema kitu kiai manya nyalingan kitu teh. Kenapa bencana ini semakin bertubi-tubi? Tanyakeun ka Mang Ebit Pak. Apa teh Mang Ebit? Wah teu gaul euy. Ibu tahu Ebit? Ebit ge ade cakep. Tanya dong ke Ebit. Bit naon? Kenapa bencana ini semakin bertubi-tubi? Ebit menjawab loh Pak. Eta Ebit serak-serak dimaksakan Pak. Cek Ebit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan sudah bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau bersama dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Tapi kan itu jawaban Ebit Pak. Itu jawaban Ebit Bu. Coba tanyakeun ka Rasul. Tah tiluan. Eta baju biru nu hideung jeung nu batik reka mana? Bangun nasabah kanyahoan ku aing. Tilu cenah ting beak ting moal di dia ya. Itu jawaban Ebit Bunda. Coba tanyakeun ka Rasul Kang, tanyakeun ka Rasul, aplikasikeun make bahasa Cilongok. Ya Rasulullah, kunaon atuh bencana ku Gusti diturunkeun ku Allah teh diturunkeun di dunia kene. Rasul mere informasi 14 abad yang lalu anu tadi kateranganna dibaca bareng-bareng. Saur Nabi, idza dhahara hei Arjuna, hei orang Cilongok, lamun geus terang-terangan, lamun geus bungkeulekan, lamun geus dohir naon ar-riba, jelema anu tuturubun kana riba, tuturubun ka kosifa, tuturubun ka bangke atawa ka bang keliling. Opan ayeuna nu keur trending teh Bang Emok heuh Kang. Trending eta teh ngoriung, eta lamun teu poe Rebo, eta poe Senen mun teu salah mah. Ngoriung. Oh apal atuh pan menang survei aing. Aing lamun teu survei moal bisa ngabahas nu kieu Kang.
Oh ulah mitnah ka aing nasabah sia kade hopan ngariung eta teh can datang saurang can dimimitian Kang lamun geus datang kabeh kakarak dimimitian mulai darariuk kitu teh ara remok matak disebut Bang Emok oge ngoriung gitu geus kumpul kabeh langsung KTP na diasongkeun diangkatkeun leungeun mulai pembaiatan aku berjanji akan bayar hutang tepat pada waktunya jika tidak tepat maka sertifikat rumah atau tanah diambil. Al-Fatihah. Naudzubillahi min ayeuna geus loba nu terang-terangan model kitu loba di Cilongok aya. Ya Allah hati-hati lamun geus tuturubun orang Cilongok wani bungkelekan wani terang-terangan model kitu faqad ahallu li anfusihim adzaballah. Hati-hati eta warga Cilongok sarua jeung mancing kana naon adzaballah, kana gempa bumi, kana tsunami, kana longsor, kana puting beliung. Adzaballah, kana siksaan Allah. Naudzubillahi min. Ayeuna Arjuna rek nanya ka orang Cilongok, jawab sing jujur. Hei Cilongok, ieu kampung Cilongok anu dibangga-bangga ku urang, anu didamba-damba ku urang, anu urang seneng, urang cicing linggih di Cilongok. Jawab sing jujur. Ieu Cilongok hayang teu digempakeun cara di Cianjur ku Allah. Cilongok hayang digempakeun teh cara Cianjur ku Allah. Ya Cilongok hayang teh tiba-tiba penduduk na keur tengah peuting sare ngajejempling tibra Allah ngirim angin puting beliung disapukeun imana kabeh nu aya di Cilongok kabeh pendudukna jadi korban hayang dikitukeun ku Allah hayang. Ieu bumi Cilongok anu sakieu indahna, Cilongok anu sakieu sahduna, Cilongok anu sakieu adem ayemna, tiba-tiba taneuhna nu ditincakna teuas ngadak-ngadak lembek dilongsorkeun ku Allah imah pendudukna kabeh ngarempeyeg jadi korban wargana kabeh hayang dikitukeun ku Allah hayang. Hayang disiksa ku Allah model kitu hayang. Minimal orang Cilongok hayang dicabut kabarokahan apa henteu ku Allah. Hayang dicabut barokah teu ku Allah. Lamun embung, lamun bener-bener teu hayang ku Allah diazab, embung digempakeun cara di Cianjur, embung disiksa ku Allah. Pertanyaan terakhir ti Arjuna, jawab sing jujur. Rek nginjem duit teh moal ka Bang Emok. Moal Ustad panaya nama keur ngaji. Kumaha sukan we cenah belagu aing. Naudzubillahi min. Naudzubillahi min. Hampura Pak. Duh ya Allah. Memang ieu geus jadi virus masyarakat anu dikhawatirkeun teh efek sampingna Pak. Imam Ghazali nu nyariosna barang haram lamun asup kana jero beuteung urang mawa qoswah kana qalbi Pak matak teuas hate. Arjuna rek nyeun tamsil Pak. Kunaon ketika ngadenge adan ogah-ogah teuing urang arek kacai Pak. Kirang bara berjamaah mah jeung batur 27 derajat saeutik moal dikurangan pan pahalana. Arjuna percaya, Arjuna yakin bapak-bapak nu hadir di dieu lain teu nyaho kana pahala berjamaah. Bener Pak? Saya tahu Bapak tahu pahala berjamaah, bapaknya paheulana salat di masjid jeung imam kumaha pahalana. Arjuna yakin Bapak baroga ilmu tentang eta, tapi kunon ogah-ogah teh ngamalkeunana apa? Waktu pengajian rutin apalagi di Cilongok luar biasa pengajian rutina, Masya Allah bejana saminggu 3 kali leres. Alhamdulillah. Kunaon kadang-kadang ogah-ogah teuing ngaji teh padahal deukeut orang dieu maka dieu batur mah nu jauh tuturubun ngaji ka dieu kunaon urang ogah-ogah teuingnya alasan capek teh alasan bisnis teh alasan tunduh teh alasan cangkul teh arek nempo bola teh pokona jampe kedul kabeh dibaca atawa ngaji ilu ngaji nama bahkan deket guru ngaji na oge kadenge guru teh keur ngabahas Al-Qur'an jeung tafsirna ngabahas hadis jeung mustalahal hadisna ngabahas fikih jeung usul fikihna tapi kunaon meunang teu asup kana ceuli Pak teu asup kana hate teu nusuk kana jajantung bijil kana celik atuh kaluar di dia celik kenca guru keur nerangkeun adab, guru keur nerangkeun siksa, guru keur nerangkeun laknat Allah. Kunaon teh aya sentuhan kana hate, teh aya merinding sieun ku Allah. Ketika guru nerangkeun surga, guru nerangkeun nikmat Allah, guru nerangkeun keagungan Allah, guru nerangkeun nikmat Nabi Bidadari jeung Talaga Kausar. Kunaon teh aya bangkit semangat giroh urang ibadah ka Allah. Aya naon atuh ieu teh Pak?
maaf Kang ulah waka nyalahkeun ka batur introspeksi diri heula bisi loba teuing barang haram asup kana jero beuteung urang dampakna mawa teuas kana hate mawa kendor kana ibadah mawa kendor kana Bu ibu no geus euy deui sawareh euy tong galak teuing atuh ka ibu-ibu mah Bu ibu kunaonnya lamun ningali tatangga aya kamajuan kadang-kadang eta setan sok eunteup kana hate mawa panas baran tatangga kabeli termos anyar naha hulu si ece nu ngagolotrokna tatangga kabeli kulkas anyar naha si ece nu paranas tirisna tatangga kabeli mobil anyar oh nah si ibu kalah naik mobil ambulan. Kenapa ini bisa terjadi bunda? Maaf ulah waka nyalahkeun ka batur introspeksi diri heula bisi loba teuing barang haram asup kana jero beuteung urang ma dampakna mawa teuas kana hate tungtungna ningali batur maju lain bunga nu aya ge kalakah susah naudzubillahi min Pak cicing-cicing bae ieu pugu dia ge nu ngijinan nginjem duit ka Bang M Hokna Pak kunaon boga pamajikan teh bandal-bandal teuing ceuk akang tadi sim kuring dina awal pengajian di dieu loba ibu-ibu ngalawan ka salakina berarti seolah-olah akang teh mencurahkan rasa isi hati bahwa pamajikan akang ngalawan wae kunaon atuh meunang ngalawan wae boga pamajikan teh bandal-bandal teuing noyod-noyod teuing geus eueuh ka era ka salaki padahal mah Bu tugas istri itu terhadap suami kudu dawamul haya ngalanggengkeun era ka salaki teh tapi pamajikan geus teh eraeun Pak ka salaki hitut hareupeun salaki tilok era cileuh naplok sagede bodrek dina panon tilok era huai hareupeun salaki tilok era sakalina sare bareng berdua jeung pamajikan dina ranjang satu simut berdua ai kurubuk cekuk hitut pamajikanna kot gugurubugan salakina kunaon menang eueuh harga diri di mata istri teh Pak ya Allah ya Robbana kunaon ieu pamajikan durhaka wae ngalawan bae ka salaki maaf Pak ulah waka nyalahkeun ka batur Kang introspeksi diri bisi kasab urang kotor loba teuing mere napakoh tina ladang anu diharamkeun ku Allah dampakna hate pamajikan teuas tungtungna jadi awewe nu durhaka kanu jadi salakina puas Bu Ibu ya Arjuna rek amanah ka ibu-ibu didengekeun moal diamalkeun moal ibu ya aing nyobaun para rundung ibu urang hargaan salakiyu Arjuna aya amanah dua jang ibu-ibu ibu nu kahiji ibu teu meunang barang penta kanu jadi salaki di luar batas kemampuan seorang suami catet eta Bu dong alus-alus pugu dia pedit ka pamajikan teh ya haram ciadah doang Kang degekeun lamun awewe loba kahayang wajar bener teh Bu atuh lamun teu bisa nyumponan kahayang pamajikan sasadu betul Bu ulah koret ka pamajikan mah betul Bu tak kedengekeun ulah pipilueun cicing jadi we pipilueun cicing mata kerepe jadi kaca mes ku aing ngomong teh jeung ibu-ibu lamun teu bisa nyumponan ka hayang pamajikan sasadu akang geus loba ngabadega ka awewe teh kudu dibejakeun mah bener teh Bu dengekeun ibu-ibu kudu dibongkar rahasiana Bu dengekeun catet ku ibu Kang kudu dibejakeun rahasiana gegeroh kewajiban salaki ngepel kewajiban salaki ngejo kewajiban salaki ngurus budak kewajiban salaki tapi buktina dipigawe kusaha dengekeun sioto Bu ngomong Bu salaki anu gede adat ameh eraeun Bu siap ngumbah piring salaki nyosehan ngejo ngurus budak nyusuan ibu bener ini serius loh Pak ini madhab Syafi'iyah termasuk menyusui itu hakikatnya kewajiban suami Pak
ngan kulantaran salaki mah teu bogaeun neneng otomatis pamajikan anu nyusuan bahkan lamun rek dikaji bener-bener mah Pak akang teh kudu aya istilah ngulikeun ka pamajikan teh Pak mata gerepe cek aing tadi ulah pipilun jadi we dipulangan ku aing cicing mata oge nyabunya betul Bu ieu mah pamajikan salah sautik cabok pamajikan salah sautik tajong pamajikan salah sautik dagulkeun astagfirullahaladzim Pak ittaqullah Bapak singsian ku Allah Pak istri Bapak bukan pembantu Pak betul Bu oh ibu-ibu yes oh ibu-ibu ngomong aduh salaki aing balik tidak isukan pasti ngejo yes iya ta mimitina iya tadi ta make ngalawan cicing mata ku jadi dibalikeun ku aing Kang maaf wanita itu perasaannya lembut betul Bu awewe mah ku akang boro-boro ditempeleng boro-boro ditajong boro-boro ditoyorkeun dibentak awewe mah apa teu cager saminggu panyeri hatena ge betul Bu tenang Bu tenang da ieu geus nembal tadi jadi ibu-ibu ku aing dimeunangkeun ayeuna mah suami yang soleh, suami yang mampu menjaga perasaan istrinya, betul Bu? Kang ulah sombong Kang. Di balik kesuksesan seorang suami pasti ada doa istri, betul Bu? Setuju. Jadi bapak-bapak lamun hayang loba sukses, lobakeun istri. Oh, tenang ini ujian Bu Bu cicing bisa disemes deh wain cicing Ibu temenang barang pentak kanu jadi salaki di luar batas kemampuan seorang suami yang dikhawatirkan begini Bunda ini serius loh Bu Ibu nu dikhawatirkan bisi suami ibu saking nyaah ka pamajikan dedeh kanu janten bojo cinta terhadap istrinya toh pati jiwa raga tipa paretot jeung tiba baranting neangan naon rupa nu dipika hayang ku ibu ngan hanya kal geus teu dilieur halal jeung haram ya Allah ya Robbana tungtungna tunggul dirarut catang dirempak belaan ngarentenkeun belaan puak paok belaan nyokot hak batur belaan nipu belaan ngagarong belaan korupsi naudzubillah meunang nu dipika hayang ku pamajikanana dibikeun ka pamajikanana si mana horeng eta tina ladang nu diharamkeun ku Allah catet Bu sanajan alus bungkeulekanana ibu sarua jeung diracun ku salaki ku perkara nu diharamkeun ku Allah catat eta Bu hati-hati matak teu meunang barang penta kanu jadi salaki di luar batas kemampuan seorang suami hartina ibu lamun arek barang penta ka salaki teh ngukur heula salaki aing mampuheun moal ih salaki tukang macu salaki tukang kuli gajina sapoe 100.000 kuda harge beak eta tengah puting hayang meuli Fortuner itu stres salakina. Maaf ini cuma gambaran karena yang tahu kemampuan suami pasti istrinya masing-masing betul gak Bu? Leres dah Bu hiji tak catet eta tiung berem reka mana ngajeng-jeng budak aing jadi curiga bangun teh ieu nasabah Bang Emok nu balik terus lanjut nyut Bu nu kadua amanah ti Arjuna maaf Bu ibu lamun suami ibu arek tidur kulantaran lelah ti isuk nepi ka sore kasab ikhtiar barang anu halal belaan jangan apakahan anak jeung pamajikan salakina capek arek sare omat teu meunang ngomong anu matak ngabingungkeun komo nu matak nganyeri hatekeun nu jadi salaki hati-hati Bu deko pudia eta sieu pudia nu pedit ka pamajikanana eta geus kitu deui
Bu, kena Bu. Ibu, salaki rek istirahat tong ngomong nu matak ngabingungkeun komo nu nganyerikeun hate salak. Ieu mah salaki arek sare ya Allah ya Robbana. Ceplak pangabututi nepi kajat dibaca atuh salaki teh kuat teu bisa molor. Eta salakina diperem-perem teu daekeun sare pindah ka tengah imagek diuk dina kursi diperemkeun diperem-perem teu daekeun sare Kang da puguh ge hate geus kasinggung bener teu Kang. Ya Allah aya kuntung udud geus koneng dina asmat dicokot deui ku salakina dikenyot. Eueuh haseupan Kang da puguh ge poho akang teu disunut heula. Ya Allah ya Robbana eta salaki ibu awakna kuat kuru. Ya Allah, ya maaf kanu kuru. Hampura Pak, pan kuru teh beda-beda. Aya kuru ku panyakit, aya kuru ku nyeri hate, bener teh Kang? Kuru ku nyeri hate diubaran ka puskesmas teh cager, dibawa ka klinik terdekat teh cager. Cager nama dibawa ka Harapan Bunda Kang ka Jakarta ka rumah sakit gede da di ronsen. Ditinggali hasil radiologi na teh ya Allah, meni jelas aya gambar pamajikanana keur molotot. Naudzubillahimin. Ibu hayang jembar rejeki, hayang dibuka pintu rejeki. Solusinya bukan Bang Emok tapi bahagiakan suami. Allah akan membuka pintu rejeki. Sing yakin ka Allah ibu. Ibu ngabungakeun salaki teu kudu momodal make wardah lipstick terus dipondas dan lain sebagainya teu kudu. Ibu tingali banget salaki tatap wajah suami dengan tatapan cinta dan kasih sayang. Eta teh ibu pahalanya sama dengan melihat Ka'bah. Matak morolok karena dosa ibu morolok nyaho teh orang Cilongok karena morolok. Morolok. Rontok eta heuh bener. Ibu hayang ka Mekah kudu ngaluarkeun duit minimal 35 juta jang ongkos eta. Ibu hayang nempok Ka'bah ganjarana sarua teu kudu ka Mekah teu boga duit mah. Balik muludan masuk rumah lihat wajah suami dengan tatapan cinta dan kasih sayang, panggil sama ibu. Hei, labbaik Allahumma labbaik. Lakan Ka'bah. Banyak pahala bu. Ibu mencium kening seorang suami pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad bu. Komo salakina nu hidung mah. Maaf anu hararideng. Benar lah bunda. Dina kitab Ukuduli jan dijelaskan ibu sakali nyium tarang salaki, ibu satu kali cium kening seorang suami, jaminan dari Allah 70 dosa ibu-ibu dihampura. Satu kali cium 70 dosa. Sakali nyium 70 dosa. Lamun 2 kali 140 dosa. Matak ibu-ibu balik maulid hayang bersih tina dosa gampang. Ibu balik ti kecerokan tarang salat. Lain hahaha ya amalkeun. Awas ya salah denge komo salakina teu hadir mah ibu bahaya eta teh. Atuh ibu balik ti dia hayang ngamalkeun salaki teu hadir meme pagi jeung salaki kudu ngetrukan heula pintu bener teu Pak? Nepi ka imah. Assalamualaikum. Kang, bebek pulang Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geuning dia geus ngajangkor ngajinya. Astagfirullahaladzim akang. Ya Allah meuni kasar-kasar ting hargaan atuh kieu-kieu ge mama geus ngaji balik muludan. Tumben dia eling. Amit-amit ya Allah meuni teu hargaan ka mama teh coba lamun akang tadi ilu ngaji ngadenge ceramah Ki Arjuna pasti sukan teh ngejo. Emang kumaha kitu cek Arjuna? Akang hayang nyaho. Heeh. Kieu cenah Kang cek Arjuna teh tapi hampurannya Kang bisi mamah salah ngadenge da mamah tadi ngaji teh di pojok Kang. Heuh kumaha? Heuh kieu cenah cek Arjuna teh sing sasa pamajikan. Terus anu nyium tarang salakina. Ari kitu dengekeun lah tuh goblok teh. Sia jadi galak kitu atuh da akang mah mama keur ngomong dipotong bae. Heuh kumaha atuh buru? Cek Arjuna teh cenah Kang kieu sing sasa pamajikan anu nyium tarang salakina maka pahalanya sama dengan mencium Haji Ahmad. Atuh
atuh dicabok ku salakina lah Hajar Aswad nah jadi Haji Ahmad. Makana awas salah denge picilakaeun eta ibu. Hampura Kang kurang malah lalagaan lain Haji Ahmad Kang Hajar Aswad Kang. Malah cek Arjuna teh kieu. Kumaha? Lamun mama sakali nyium kening akang maka jaminan ti Allah 70 dosa mama dihampura sakali nyium eta teh Kang sakali nyium. Aing nyaho dia mah balik mulu dan hayang nyium tarang aing kitunya. Ih, amit-amit ya Allah najis. Astagfirullahaladzim. Sia ka salaki nyebut najis. Hampura akang kalepasan juri goda dia jurigna. Jadi saya kekerek nyium tarang aing. Eta lamun diizinan ku akang. Sabaraha kali nyiumna. Akang masih ganu teh didenge mama tita tadi ngocoblak. Sabaraha kali? Dengekeun atukang sakali nyium wae geus 70 dosa mama nu dihampura ku Allah lamun 2 kali 140. Komo meureun Kang lamun orok cok teu eureun-eureun. Ibu, lamun geus diizinan ku salaki geus tong loba tatanya langsung amalkeun. Balik ti dia langsung bakutak beheung salakina. Palitekeun sirana reketek. Tinggali Ka'bahna maksudna mah tinggali wajahna geus ditingali Ka'bahna tuluy cium Hajar Aswadna maksudna mah cium tarangna ngan kade ya ibu nyium Hajar Aswad teu sagawayah aya jampena bisi teh nyaho kieu jampena tuh tulis bismillahi Allahu Akbar cium blaktuk Insya Allah cek salaki ibu teh alhamdulillah ya Allah pamajikan kula ngadenge ceramah Arjuna jadi aredan. Oh datu biasa muronan. Oh mata kebiasakeun romantis teh ari bener-bener hayang dibuka pintu rezeki bahagiakan suami. Ieu mah boro-boro kadang-kadang ibu-ibu dangdan sote lamun arek ka kondangan bener Pak. Arek ka kondangan mah dangdan bebeakan. Lipstik 3 jengkol. Make up 5 cm. Halis dikerok ganti ku sifat nepi ka jiga mad wajib mutasil eta panon. Rugu-dugu jan badak ngangkatan pakaian. Balik deui ka imah halisna leungit. Di tempo-tempo percis tuyul dan bayu. Tersebeh dangdan rambut diri bonding di lalempeng di benhur dicet atukang tengerti di benhur mah di boruman di hejoan di konengan di jahean di cikuran ukur upukan sambelan saeutik seblak hulu ngaranna eta. Baju butut ganti kuno alus areka kondangan mah liwat ibu-ibu menising pelenghir atuh dah minyak nu meunang meuli akang dibeakeun kabeh. Sia budak serikos nu ngarti bae dia sia. Beres dandan habis-habisan keluar timah cuma dipersembahkan untuk ojek online. Lieur tah henteu. Nah ali giliran rek nyang hareupan salaki ya Allah boro-boro make baju mantes daster bolong anu cicilan sapoe 2000 teh geuningan aing ge nyaho sia pantukang kiri dita sok liwat tu jalan ditutup make mio hideung bari mau keresek hideung aing ge nyaho sia. Arek sarejeng salaki makang boro-boro nah ya ke kalaka make ieu teh geuning eta autan atuh dicium ku salakina pait subuh-subuh salakina ngabudah anjir karacunan autan beureunan. Naudzubillahi min. Awas kadebo, ibu wajib hukumnya memberikan motivasi biar suami semangat untuk bekerja, beribadah, bahkan untuk berbagai aktivitas. Di antarana idza nadzarta ilaiha sarrotka sing pikabungaheun lamun ditinggali kudu jadi salak. Ayeuna urang kaitkeun kana kacintaan, Pak. Saur katerangan manidahu ballah walam yantahi an maharimillah fada'wahu kidbun
anjir teu laku deui kana Allah. Aing belan rantang ti koro. Manidaku ballah walam yantahi an magharimillah fada'wahu kizbun. sisa sajalma anu ngaku idda'a anu ngaku cinta ka Allah, ngaku cinta ka Rasulullah, belaan maulidan, belaan iuran, belaan ngorbankeun waktu nu kuduna waktu dipake sare, dipake gadang, pake ngaji, maulidan. Nah naonan si ieu teh cinta ka Allah, cinta ka Rasulullah. Tapi catet kurang cilongok dalam yantahian maharimillah, teureun-eureun migawe paraman Allah, teureun-eureun judi, teureun-eureun mabok, teureun-eureun ngarentenkeun, teureun-eureun lumpat kana riba, teureun-eureun ulang tonggong ka Allah. Pada'wahu kidbun, maka pengakuan cinta nate bohong. Itu jadi marolotot ka aing ge. Bu, ibu ngaku cinta ka Allah, ibu ngaku cinta ka Nabi, tapi ibu masih keneh sok nyari ka salaki, berarti ngaku cinta ka Allah jeung ka Rasul nate percuma haji kau lakukan, percuma zakat kau berikan, kalau kau suka melawan suamimu yang kepayangan. Nu tepuk tangan aing mah nyanyi di dieu mah. Geus sia hayang lagi tadi aing mah. Sayulana sayul. Astagfirullahaladzim, geus jam 11 dilatih ngaji can Qori internasional. Geus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.